Nuju niis heula baraya tiis cilih panon teh ieu mah aduh. Bener-bener luar biasa keindahan alam. Dulur sadaya wilujeng sumping deui di channel Neng ngaliwet ngalet dina alam jalan dapur Sunda. Baraya sadaya hayu tinggal ke kebonan Abah. Kaleresan ieu mah kebonna caket janten tiasa dijugjug ku mapah wae teu kedah ngangge motor. Aduh ieu kalah ngahuleung deui nya. Duka ninggalian naon eta ngahuleung kitu. Tuh kapalih ditu aya Abah sareng Emah nuju panen naon cobi urang tinggal heula. Pami di kebon ieu mah kaleresan nyaeta melak naonnya papelakan teh aya cengek, aya bawang daun, aya jahe. Nah eta tinggal aya buah limus oge alhamdulillah dina tahun ieu mah nuju diajar buahan. Ayeuna anu nuju dipanen nyaeta leunca kumargi leuncana teh atos seueur pisan di kebon janten dialaan dinten kamargi atos parantos panen leunca kitu nya disimpen di warung pami nu ayeuna mah bade diolah bade digoreng saurna teh. Henteu digoreng sok dibagikeun ka tetanggi sadaya. Can jadi acan nanasna ge. Nyerinya. Nangka teh. Tik urut nangka. Saya berenang. Duh eta pun alo nu hoyong nanasnya. Eta mah resep pisan kana nanasna teh. Yang dipais ya. Enak dulur pami mais nganggo honye eta napi kecombrang teh. Sok seungit. Cobi tinggal kapalih dieu aya nangka nuju nyumput. Nah, ieu cengek anu nembe diajar buah-buahan kitu nya. Salegeur kieu aduh ladana itu kabina-bina. Nah, palih dieu aya ganas atanapi nanasnya. Tuh, palih di manyumput teu katinggal kedah digeserkeun heula ieuna. Nah, ieu leunca anu tadi dipanen sareng aya talimus geuninganan hiji. Alhamdulillah video ayeuna atos rengse wilujeng nyakseni kanggo dulur sadaya. Hapunten bilih video sareng swanten anu rada kirang merenahnya. Hatur nuhun.